Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu sadayana, alhamdulillah patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Aduy muhun urang ngadongeng deui dongeng hanca kamari nu dipasihan judul lalampahan si kuncir. Kaum dangu sadayana kumaha di dinten ieu, mudah-mudahan disehatkeun jasmanina sareng rohanina, amin ya robbal alamin. Tuh kaum dangu sadayana, lalampahan si kuncir di seri anu kadua kamari teh dugi ka si kuncir tos tarung jeung makhluk anu gede. Tuh kumaha terusanana lalampahan si kuncir ieu teh. Mangga atuh kaum dangu sadayana supados teh nyangkolong kana waktos urang jujur we kumaha cariyos si kuncir lalampahan si kuncir ieu. Sok yuk. Gebeg atuh si kuncir teh pas ningali ka tukang eta makhluk anu gede tadi teh geus eueuh. Tuh si kuncir teh ngeukeureunt tes naha teh. Kamana eta we? Kajeun teuing lah. Ena mah orang teruskeun we. Ieu lalampahan kuring teh lah. Cing, ieu teh naon gunung naon nya? Kitu atuh kerentesan hate si kuncir teh. Atuh teu kusiri lah si kuncir teh langsung neruskeun lalampahanna deui. Pas nepi ka tanjakan nu kadua, si kuncir teh kaget. Tidinya teh aya aki-aki nu tadi nyaeta aki-aki jongkring. Langsung atuh si kuncir teh nyamperkeun ka si aki eta. Ki, maneh kunaon aya di dieu euy? Maneh hebat euy. Padahal urang tadi pangheulaan numpang ka dieu teh, tapi maneh geus aya di dieu geuningan. Haji, urang maneh tadi ka dieu teh. Aki mah langsung ini teh ka dieu. Maneh keur keluar da teu bisa ningali aki ngalewatkeun. Tapi hampura Haji, aki mah geus aki-aki kieu. Teu bisa erek ngabantuan maneh teh euy. Teu kana naon Ki. Tapi maneh hebat euy. Maneh teu katinggalin teh teu kos-ngosan geuningan. Urang mah ieu aduh, maneh capek kieu Ki. Atuh kuncir. Aki ge sabenerna mah capek. Cuman teu ditinggalikeun we aki teh capek. Da maklum aki mah tadi tos dahar heula lain maneh mah capek gen. Atuh iuhan da kusabab maneh mah can daharnya. Da kusabab timbal tadi teh di daharna ku aki. Urang mah Ki kuat Ki teu dahar gen. Kitu obrolan si kuncir jeung si aki eta teh. Tuh kitu masih kuncir teh nanya deui ka si aki. Ki, aya maneh aslina nyaho teh euy? Puncak Gunung Gok teh. Terus maneh nyaho teh? Eta batu Aji Rajah teh. Iya kuncir, lamun kudu dicaritakeun mah ieu anu disebut Gunung Gok teh. Tapi da teu kabeh jelema bisa asup ka dieu. Ieu gunung teh lamun kuno jelema biasa-biasa mah teu katingali ieu gunung teh. Da ieu mah gunung aslina lain aya di hirup manusia euy. Gebeg atuh si Aji ngadenge omongan si aki nu maksudna gunung eta teh eueuh di alam manusia. Ari urang ieu di mana kitu Ki? Emang maneh lain jelema Ki? Itu nanyaan si kuncir ka si akina teh. Tuh si aki ngajawab deui bari seuri. Kuring deh sarua kos maneh. Haji, geus dah. Ulah nanya-nanya nu kitu. Ya penting mah tujuan maneh ku aki dituduhkeun. Di mana eta anu ngaran Batu Aji Rajah teh? Gitu atau omongannya si aki kasih Aji teh.
atuh si Aji ngadengi si Aki ngomong gitu erek diberi nyaho di mana batu Aji Praja teh mani plong we mani bunga kacidak kadengena ku si Aji. Nuhun atuh Ki. Oh kata wae nama heuy, di mana tempatna teh? Jangan ka urang Ki. Sabar Aji. Tapi eurat euy. Aki bisa nuduhkeun ayana di mana Aki bisa. Tapi lamun maneh erek nyokot eta batu, maneh bakalan kalengitan ilmu silat maneh. Aji kumaha begitu? Wah, makanya euy. Atuh si Aji ngadenge omongan si Aki gitu mah, si Aji kan jadi bingung. Mana teh mikir terus ngagerentes na hatena. Mah tuh ada yang sieu. Tapi lah orang teu peduli orang leungit ilmu. Teu bisa silat kos bagelagen. Ya penting mah orang bisa kumpul we. Jeung keluarga. Lah eta we tujuan utama mah. Kitu gerentesan hate si Aji teh. Atuh si Aki gen ningali si Aji bakat jadi ngalamun gitu teh langsung wae ditanya ku si Aki. Kunaon maneh jadi repeh gitu genian Aji? Beug atuh si Aji teh ngarasa digeruwahkeun ku omongan si Aki. Tuh si Aji teh langsung wae ngomong kieu. Ki, orang teu paduli Ki. Leungit orang kagak bisa orang gen. Erek kos biasa, kos jelema biasa di we teu bisa nanaon. Kajeun Ki lah. Da yang penting mah keluarga orang kolot bisa kumpul mumpulung deui kos baheula Ki. Atuh ari kitu mah. Ieu atuh ku Aki ditunjukkeun. Kitu atuh kaum dangu sadayana obrolan si Aji jeung si Aki teh. Tuh tukang sila si Aki teh lempang teh heula dituturkeun ku si Aji. Teu dicaturkeun di jalana kaum dangu sadayana si Aki jeung si Aji teh geus nepi ka puncak Gunung Kuok. Atuh si Aki teh geus nyampe ka puncak Gunung Kuok mah manehna teh ngeureunkeun deui lalampahanna teh di hareupeun batu gede. Tah ieu Aji nu disebut batu Aji Praja teh. Geuningan gede kieu euy. Atau kumaha urang mawana mun gede kieu mah. Aji ieu mah ngan kur cangkangna. Maneh bisa nyokot eta di jero teh. Batu Aji Prajana teh aya di jero batu gede ieu euy. Tapi maneh kudu dipikir heula Aji. Nu ku Aki tadi diomongkeun teh da ku sabab maneh lamun nyekel eta batu Aji Praja teh maneh bisa kasedot segala ilmu maneh, bisa kasedot ku ilmu eta. Atuh maneh gen moal bisa nanaon deui teu kos jelema biasa-biasa deui atuh Ji. Kumaha maneh sanggup? Sanggup laki. Yang penting makan cek urang gen keluarga urang bisa ngumpul-ngumpulung deui. Eta lah masalah urang diajar kalengitan ilmu mah orang bisa diajar deui kan Ki. Bisa diajar deui. Tapi aya tapi na kuncir. Maneh teh selama 40 poe kudu ulah ngagunakeun ilmu silat. Lamun maneh aya nu nandasa maneh teh kudu ikhlas. Lamun bisa mah lumpat. Atuh maneh mun geus kacegah ek digebugan gen kudu pasrah. Tah kitu
Aji terus maneh kudu jadi badega di hiji pimpinan anu manehna boga paguron. Tah gitu maneh teh kudu jadi badega selama 1 tahun. Aji kumaha sanggup? Wah mendingan aya deui euy atuh cek urang teh ngosak itu doang kalungitan ilmu mah urang lah teu naon. Terus urang misalna mun aya nu rek nandasa ngaran di lemur urang saha sih nu rek tandasa ya emang gen pasti ngaran ieu mah bisa wae nya ki. Tapi urang lamun kita jadi badega di hiji paguron nu boga pimpinan paguron nu boga paguron urang bingung euy. Nah mahanya jeung di mana tuh neangan ki. Tapi lah demi keluarga urang sanggupan ki. Lah sok lah ikhlas orang mah. Gitu atau omongan si Aji teh bari ditungtungan ku Seuri. Ngadenge omongan si Aji gitu si Aki teh langsung nyatujuan. Atuh damun kitu mah ku Aki nya dieukeun ditinggalikeun anak eta batu terus engke kumaneh tarik ku ilmu maneh. Tapi maneh kewas narikna eta batu Aji Praja geus dinaleungeun ka omat Aji sa panas-panasna eta batu satistisna eta batu maneh kudu kuat euy. Da ku sabab eta mah batu bisa kumaneh teh bisa katingali saharita doang atuh lamun kumaneh dikepeskeun maneh geus moal bisa ningali batu Aji Praja eta deui. Aji kumaha sanggup euy? Orang sanggup ki. Tapi engke lamun urang guna naon terus eta batu geus dicekel ku urang maneh ek tanggung jawab ki. Nah ieukeun urang atuh bisana lamun urang teu bisa leumpang pangkanturkeun we lah ka lemur urang ki. Da urang percaya maneh teh euy lain jelema biasa-biasa. Masalah gitu mah Aki tanggung jawab. Tapi eta gen tadi we maneh mere sanggup ka Aki. Jadi Aki siap mantuan. Aji wah geus we lah masalah urang mantuan gitu mah ulah di iya lah ulah di ngomong-ngomongkeun deui ki. Ada eta mah cuman timbal satimbal ki jeung daharna ge jeung deungeunna ge naon. Aji bagi jelema anu keur seubuh mah pasti ngomong kitu. Tapi beda deui euy jeung jelema anu keur kalaparan mah ningali sanggup anu kumaha gen. Mungahna teh maneh kumaha. Geus laki maneh mah malah ngomongkeun sangu we heuy. Kumaha tuh? Jadi mah ya. Sabar atuh Aji. Maneh mah geuningan kitu jelema teh. Maneh teh sabaran geuningan. Lain teh sabar ki. Urang geus teh sabar euy. Hayang ningali kolot urang geus kos baheula teh eta mah anu jadi bungah lah urang teh bisa ngayekeun kumaha-kumahana pokona mah teh urang bunga we ki. Atuh ya tingalikeun kumaneh nya repeh Aki erek muka eta lawang batu nu gede eta. Kitu atuh omonganna si Aki ka si Aji.
atuh tegung sili lah si Aki teh langsung sila bari nyangarep kana batu gede eta. Manehna teh gerenceman make jampe pamakena anu ku si Aki. Nalik itu si Aji teh malah melengok ningalikeun si Aki atuh manehna gen ningali si Aki si laki itu si Aki si Aji nu tadina nangtung teh milu diu. Pas tekung cila kaum dangu sadayana dengan si Aki teh dua nanana teh ditujukeun ka eta hiji batu. Atuh tangan si dengan si Aki teh katinggalina maninga geter. Atuh nelik itu si Aji teh kos nu helok nu bingung terus ngagerentes dina hatena. Iya berarti aki-aki teh lain aki sembarangan atuh euy amun kieu mah. Orang syukur bisa papanggih jeung manehna. Jadi neangan batu Aji Raja teh jadi cepat kieu geuningan. Kitu gerentesan si Aji dina hatena teh. Atuh pas ngagerentes kitu teh si Aji teh ningalikeun deui si Aki. Atuh eta dengan si Aki anu ditujukeun kana batu eta teh ngageter mani kenceng cepet naken. Tur kitu mah syus we tinalekeun leungeunna si Aki teh ngaluarkeun asup anu nuju ka batu eta. Syup atuh eta haseup teh nimpah kana batu. Tengkung sila eta batu teh kos aneh, kos aya pantoan. Atuh pantona teh muka. Pas geus pantona muka kitu si Aki teh ngomong ka si Aji kieu omonganna teh. Tuh Aji tingali kumaneh aya batu biru tingali tuh. Tah eta nu disebut batu Aji Raja teh. Cik Aji Aki mah bisa nyampe ka ditu. Maneh we nu rek nyokot da manehna lain anu rek ieuna anu butuhna. Oke. Kurang dicokot lah. Juga tuh si Aji teh langsung nangtung, maneh teh langsung asup kana batu gede eta teh. Pas manehna asup ningali batu cahaya biru mani serap pisan. Tuh si Aji teh langsung manehna teh nyokot batu biru eta. Aneh kaum dangu sadayana pasti tekot ku si Aji mah ngaresana teh tiis nyecep atuh kana leungeun si Aji. Atuh si Aji teh kaget ieu mani batuna teh mani tiis kitu kana leungeunna. Tuh si Aji pas geus nyokot batu eta manehna teh langsung buru-buru keluar. Tapi pas manehna ngalengkah keluar atuh eta si Aji teh pos anu dikumahakeun teh kaum dangu sadayana maneh teh curungko kos anu kanyerian. Manehna teh jejorowokan langsung bari jujungkolan. Terus ningali kitu si Aki madang geus nyaho pasti bakalan kitu. Eta kung sila ceuk si Aji teh ngomong panas mani panas oi. Aduh Aki dipanas kieu ieu teh batu teh aduh Aki. Kitu jorowokanna si Aji ka si Aki teh. Atuh ngadenge kitu si Aki gen langsung ngomong ka si Aji teh. Tahan Aji. Omat kudu ditahan ku maneh euy. Sok Aki mah yakin maneh teh bisa nahan eta panas. Kitu jawaban si Aki kasih Aji nuker kurentelan kos nu kanyerian kos anu keuna ku tenung. Panas
lep atuh si Aji teh ngajorok panjang terus manehna teh kos nu kapaehan atuh awakna gen teu gurentelan deui ka umdang sadayana. Pas nali kitu disampeurkeun we atuh langsung ku si Aki teh. Tuh si Aki teh sabisa-bisa nyageurkeun si Aji nu keur kapaehan. Tekung silila kaum dangu sadayana si Aji teh cager dina kapaehanna teh manehna teh sadar deui tapi manehna teh nu kos lemes kacida. Atuh pas kitu mah ku si Aki teh teuing di mana si Aki teh langsung nginumkeun hiji cai nu dina wadah awi leguhuk atuh ku si Aji teh diinum eta cai dina awi teh. Aneh kaum dangu sadayana si Aji teh awakna teh jadi henteu leuleus deui kos bihara-bihari deui. Tuh geus kitu mah si Aji teh ngobrol bahwa manehna teh ni leuleus kumaha cenah manehna bisa balik ayeuna keneh. Kitu omonganna ka si Aki teh. Ulah sarempang Aji ke kuak diantarkeun ka hareupeun nyape hareupeun imah maneh. Tapi maneh ulah geruh kanu di imahnya. Tapi inget Aji syarat anu ku Aki tadi dibejakeun teh kudu dilaksanakeun euy. Wah siap laki urang ngerek ngalaksanakeun eta syarat teh euy. Gitu atuh jawaban si Aji teh mani hatena teh mani bunga nagu sabab anu diteanganna teh geus hasil kapanggih ku manehna. Atuh tekung silila si Aji teh ku si Aki dititah nangtung si Aji teh nurut kana omongan si Aki langsung si Aji teh titah meureumkeun panonna. Nong atuh pas kitu teh tekung silila si Aki teh titah muka panonna si Aji. Pas si Aji muka panonna deui gebeug atuh manehna teh gebeug atuh manehna teh kaget ku sabab manehna aneh nu tadina aya di Gunung Kuok teh ayeuna geus aya di ku puncak Gunung Kulon. Pas manehna kaget ningali ka puncak Gunung Kulon manehna teh rurat-reret neangan si Aki nu tadi teh geus eueuh ti hareupeun manehna. Kamana eta si Aki euy? Wah hebat euy manehna teh euy bisa kitu geuningan. Tapi urang nuhun lah Ki Aki teh geus nulungan ka kuring euy. Kitu gerentesan hatena si Aji teh. Atuh maneh teh tukung silila nyampeurkeun ka imahna anu aya di imahna teh keur kabeneran keur kumpul Ki Adot, Ma Aci jeung Mang bapana si Aji. Tukung silila si Aji teh asup langsung digabruk ku mamahna ku mana si Aji. Atuh si Aji gen salaman kabeh ka nu tiluan teh. Terus manehna ngobrol medar lalakon manehna keur nyari keur neangan eta batu aji praja. Atuh Ki Adot Ki Aci jeung bapana si Aji teh ungut-ungutan pas ngadenge syarat-syaratna ti si Aki kasih Aji eta. Tuh teh silila eta batu aji praja teh dibikeun ka bapana si Aji teh. Tuh silila dicekel manehna teh dep batu eta batu aji praja teh dibikeun ka indungna si Aji. Ari geus kitu mah pas dicekel ku indungna si Aji teh
aneh kaum dangu sadayana eta batu teh ngaleungit teuing ka mana. Pas gitu si Aji teh ngomong ka anu tiluan teh maena teh erek langsung pamit, erek menuhan syarat-syaratna atuh indungna teh jeung bapana si Aji akal lawan Ki Ado teh teu bisa kumaha, manehna teh ngankur bisa ngijinan bari ngadoakeun. Heueuh kaum dangu sadayana waktosna saep. Insyaallah lain waktu seorang lajengkeun deui cariosna lalampahan si kuncir ieu. Sim kuring Mang Ado nyuhunkeun dihapunten bilih ngadongengkeun lalampahan si kuncir ieu seueur pisan kakiranganana. Atuh amit mungkur amit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.